aya pertarosan ti Teh Titin Fatmawati. Kieu pertarosanana. Kang punten kumaha upami kieu pas sasi saum sasi Ramadan neme samingon abdi jojo teu damang. Taterang nuju hamil. Nah, teu kiat saum samingon. Jadi ngan kuat puasana Ibu Titin teh hanya samingon, berarti batalna sekitar 23 hari. Teras diparios deui aipek nuju hamil saurna. Tapi da jalaran teu damang bujeng-bujeng saom. Teu aya kamelang kana janin, bujeng-bujeng emut kadinya. Emut teh kana dirinya lirawe, da soalna teu damangna parah pisan. Pami kitu kumaha? Wajib qada atanapi fidyah. Atanapi duanana qada jeung fidyah. Punten Kang hoyong pisan diwaler. Jawabanana kanggo ibu hamil atanapi ibu anu nuju nyusuan tatkala ku puasa dina bulan Ramadan eta matak sieun aya bahaya kana diri pribadina. Ibu anu nuju hamil sieun aya bahaya kana diri pribadina ibu anu nuju hamil. Awe anu keur nyusuan oge sieun aya bahaya kana diri pribadina. Lain ka budak, lain kana janin sieun bahayana tetapi ieu mah kana diri pribadina. Tah eta ibu hamil, ibu anu nuju nyusuan meunang teu puasa. Ngan engkin sabada beres Ramadan ti Syawal kaditu tatkala geus teu aya sieun bahaya kana diri pribadina, geus sehat geus jag-jag waringkas atawa geus lahiran, geus sehat di sakumaha biasa, eta ibu anu hamil, ibu anu nuju nyusuan anu batal puasana dina bulan Ramadan, tah puasa anu batalna eta kudu dikodoan. Ngan teu kudu dipidyahan, cukup kodo wungkul. Sakumaha keterangan dina kitab Al-Baijuri juz kahiji halaman 300. Didinya yang ibarah wal hamilu jeung ari awewe anu hamil cek dina syarah walau min zina sanajan hamilna tina zina nauzubillah aw syubhatan atawa sanajan hamilna tina ladang wati syubhat wal murdi'u sareng awewe anu nuju nyusuan eta in khofata lamun masieun ieu hamil murdi ala angkusihima atas diri pribadina ieu hamil murdi dororon kana bahaya yal haku tumrap ieu doror huma ka ieu hamil murdi bisaumi kusabab puasa kadororil maridi sapertoskeun madaratna jalma nu gering aftorota mangka buka ieu hamil murdi. Malahan mah ceuk dina sarah bahasana aya wujuban wajib buka puasana ngan wa wajaba alaihi ma al qadau wajib alaihi ma ka ieu hamil murdi naon al qadau ngodoan puasa. Jadi awewe nu hamil awewe anu nuju nyusuan lamun mah sieun aya efek bahaya ku puasana, sieun aya efek bahaya kana diri pribadina sapertoskeun efek bahayana jalma nu gering, tah eta awewe nu hamil anu nyusuan aftorota meunang berbuka malah mah ceuk dina syarah mah wajib buka puasana. Ngan sabada beres Ramadan wa wajaba alaihi ma al qada wajib eta puasana dikodoan. Ngan wa in khofata lamun mah ieu si hamil si murdi awe nu keur hamil awe anu keur nyusuan teu puasana motifna teh sieun aya bahaya sieun aya madarat ala auladihima ka budak-budakna ieu si hamil murdi. Ae iskotil waladi tegesna kaguguranana budak alias janin fil hamili di awe anu keur hamil wakilatil labani jeung saeutikna cai susu pil murdi'i di awe anu keur nyusuan aftorota tah ieu si awe nu hamil awe anu keur nyusuan meunang teu puasa wa wajaba alaihi ma al qadau ngan wajib ka awe anu keur nyusuan awe anu hamil anu batal puasana dina Ramadan tatkala motif batal puasana teh karena sieun aya efek bahaya ka budak, sieun aya efek bahaya kana janin. Nah wajib qada lil iftari karena batalna wal kafaratu wajib oge bayar kifaroh alias fidyah teh aidon deui.
Kitu walaranana mudah-mudahan aya manfaatna wallahu a'lam bishawab.